Assalamualaikum, hapunten bari sadayana. Ayeuna parantos dinten Senen deui urang ngaraos Quran di Majelis Al Ikhlas baraya. Ku kituna abdi bade ngadamel ka Maman baraya. Nyaeta bade ngadamel risol baraya. Risol teh isi sayur sareng ayam suwir, tambihan ku mayones sareng ku saos baraya teu urang goreng heula ieu bumbu bawang-bawangna baraya teras ayam suwirna lebetkeun sareng kolna tambihan we ku mayones sareng saos tambihan oge ku royco sareng ladaku baraya. Parantos beres nembe urang kana kulit lumpiakeun baraya dilipet-lipet baraya. Saparantos dilipet-lipet nembe urang lebetkeun atanapi anclomkeun we baraya kana larutan non tarigu ieu teh baraya teu dilebetkeun nya diguling-guling we baraya. Saparantos kitu nembe urang lebetkeun deui kana tepung panir atanapi tepung roti baraya teu nya disami diguling-gulingkeun oge baraya supados rata sadayana. Nah saparantos kitu nembe urang goreng we baraya dina minyak panasnya baraya dugi ka koneng dugi ka asak baraya. Tuh parantos beres alhamdulillah ngaosna ge beres baraya urang nyayaneut sakitu bae kana pundi dados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten